Ari akang kunaha? Mani reuas pisan. Sok. Mangga calik, calik geula calik. Mohon Kang. Tah, ieu target urang selanjutnya. Aing teh hayang nyaho kudu marawat budak. Bawa ka aing jasadna. Siap, Bos. Assalamualaikum. Sama nih. Aing kan syukur aing nemu manusia atuh. Nyet. Beresan yoi. Naon dia bangsat? Punten Kang. Aya naon, Mat? Datang kana akang. Abdi ka dieu rek izin Kang bade indit karompok rencangan uti kidul. Oh. Dina naon atuh, sing hadewe di jalan. Ingat pesan akangnya. Mun Kang. Di mana wae imat indit. Mun. Siling asa, siling asih, siling asuh jeung dudulurannya. Mun Kang. Sok, mangga ku akang diizinan. Sing penting jaga amanat akangnya. Mun Kang. Sok, mangga. Hatur nuhun Kang. Mun sami-sami. Tah, ieu target urang selanjutnya.
Aing teh hayang nyaho kudu marawat budak. Bawa ka aing jasadna. Siap, Bos. Assalamualaikum. Sama nih. Kudu terang habis Kang. Uculkeun eta budak. Tong saenakna nerenggelan eta budak. Cicing mana? Tong sok pipilun urusan aing. Nah, Kang. Geus cicing. Mun bade ngajawara ka dieu. Membedaankeun kana lanceuk urang. Pura. Mohon Kang. Kang! 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 Punten Kang. Ari akang kunaha? Mani reuas pisan. Sok. Mangga calik, calik lah calik. Mohon Kang. Kunaha carita kana akang. Bener ieu teh foto Kang Rahmat. Muhun Kang, kunahanya foto abdi aya ti akang? Emang bener Akang lanceuk ka Imat. Muhun Kang, kunahanya? Tujuan abdi ka dieu Kang, arek mere nyaho Akang. Mere nyaho naon Kang? Jadi kieu ceritana Kang.
Nah, habis gitu, Kang. Sing sabar Kang. Sing sabar. Geus, urang mah teh yang nyaho. Bawa urang kana jelema eta. Tong dendam Kang. Lain dendam, Kang. Nyawa kudu dibalas jeung nyawa. Bos, bawa urang ka ditu. Bawa. Itu barulah Kang. Bener maneh. Bener Kang tuh. Bos, ayo urang siangkeun. Ayo Kang. Punten, Kang. Naon sia? Wanian sia ka dieu. Aing maot. Punten, Kang. Urang datang ka dieu lain sok jadi jawara, tapi urang hayang nyiar. Saha? Anu maehan lanceuk urang kamari. Lanceuk sia nu mana? Urang saksina Kang, sia anu ngabunuh. Wanian sia ka dieu. Serang.